Bismillahirrahmanirrahim. Wasaratur rabi'u sareng ari syarat anu kaopat aladi anu askoto ngagugurkeun hukana itu ladi saha al musonnifu musonnif eta ayakuna kedah kabuktosan itu khupaen eta tohiroeni anu suci duanana falayak pimangkah henteu cukup non almas hungusap ala khuffi kana sapatu khida anu dijieun itu khuf min jildi mayyitatin tina kulit bangke qobla dibagi dina samemeh nyamak li adami imkani sholati karena henteu kongangna sholat fihi makena itu khuf wa faidatul mashi sareng ari faedahna ngusap wa ilam tan hasir sanajan henteu narima karingkes itu faidah fiha dina itu sholat fal qasdu mangka ari anu dimaksud al asliu anu bangsa asal minhu tina itu mashu eta as-sholatu sholat wa ruha sareng salianti itu sholat eta tabi'a anut itu faidah laha kana itu sholat wali annal khuffa sareng karena sanyana sapatu eta badalun jadi gaganti anir rijli tina sampean wahwa sareng ari itu khuf eta najisul aini anu najis datna wahia sarang ari itu ain eta latat huru henteu bisa jadi suci itu ain anil hadasi tina hadas malam tazal salagi henteu ilang naon najasatuha najisna itu ain pakai payam sahu mangka halna kumaha ngusap ieu jalma anil badali tina gaganti wahwa sarang ari itu badal eta najisul aini anu najis datna wal mutanajisu sareng ari anu katibaan najis eta kan najisi tetep sapertikeun najis kama sapertikeun perkara bil majmu' anu tetep itu madina kitab al majmu' wali anna sholata karena sanyana sholat eta hiya ari itu sholat eta al maksudu anu dimaksud al asliu anu bangsa asal itu maksud minal masih tina ngusap wa ma sareng perkara anda anu ngalianan itu ma ha kana itu sholat min masil masapinya tananya bak Al-Quran wa guerihi sareng salianti itu masil mashab eta kata bisa pertikeun anu anut laha kana itu sholat kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung itu naam leres wal mutanajisu kanajsi lau kana lamun kabuktosan alal khuffi eta tetep luhureun sapatu naon najasatu najis ma'fuun anu dihampura naon anha itu najasah wa masaha sareng ngusap ieu jalma min a'lahu tina belah luhurna itu khuf ma kana perkara la najasata anu henteu najis eta maujud alaihi dina itu ma soha mangkasah naon mashuhu ngusapna itu ma fa'in masaha mangka lamun ngusap ieu jalma ala najasati kana najis jada mangka tambah naon talwisu at-talwisu bobolokot walazima sarang mistihu ka ieu jalma hina idin dina nalika zada at-talwis naon gusluhu ngumbahna itu khuf walajima sarang mistihu ka ieu jalma hina idin dina nalika zada talwis naon gusluhu ngumbahna itu khuf wa goslu iyadihi sareng ngumbah pananganana ieu jalma zakaro nyaritakeun Imam Nawawi hukana itu kaul fil majmu'i dina kitab al majmu' parun lau khoroja lamun ngaput ieu jalma khupahu kana sapatuna ieu jalma bisya'rin kalawan make bulu najsin anu najis itu sya'rin wal khopu sareng ari sapatu awis sya'ru atawa bulu eta rotbun anu baseuh tohuro mangka suci bil gusli kusabab dikumbah naon dohiruhu luarna itu khopu duna mahalil khorzi
bari henteu tempat kaputanana. Wayu pasarang dihampuran naon anhu itu mahalul kharazi fala yunajisu mangka henteu nganajisan itu hub arijla kana sampean al mubtalata anu baseuh itu rijla. Wayu soli sarang salat ieu jalma pihi bari make itu hub al paroido kana pirang-pirang paradu wa nawafila sareng kana pirang-pirang sunat li umumi balwa karena umumna balai bihi bari make itu hub kama sapertikeun perkara fi raudhati anu tetep ieu madina kitab raudhah fil atimati dina mertelakeun kadaharan. Hilapan halna nyulayaan lima kana perkara fitah kiki anu tetep ieu madina kitab at-tahqiq min annahu nyatana sanyana ieu jalma eta layu soli ulah salat ieu jalma fihi bari make itu hub. Wayam sahu sareng ngusap saha al mukimu mukim walau asyan sanajan kabuktosan itu mukim eta anu gawe doraka bi ikomatihi ku mukimna itu mukim. Wal musafiru sareng ti jalma anu nyanyabaan saparon kalawan nyaba kosiron anu deket itu sapar tawilan atawa anu jauh. Wahwa sareng ari itu musafir eta asin jalma anu gawe doraka bisa parihi kunyabana itu musafir. Wa kada sareng eta nyakitu sapertikeun musafir kulu saparin ari saban-saban anu nyaba yam taniu anu nyegah fihi dina itu kulu saparin naon al qasru kana sahna ngosor salat yauman dina sapoe walailatan sareng dina sapeuting kamilaeni anu sampurna duanana payastabihu tuluy ngamenangkeun ieu jalma bil masih kurungan la'ala shawab ma kana perkara yastabihu anu ngamenangkeun ieu mahu ka itu musafir bil wudu'i kudu fi hadhil muddati dina ieu mangsa. Wayam sahu sareng ngusap saha al musafiru jalma anu sasabaan saparo kosrin kalawan nyaba anu ngamenangkeun kana ngosor salat salah sata ayamin dina tilu pirang-pirang poe walayalihinna sareng peutingan pirang-pirang peutingna itu salah sa ayam. Payastabihu tuluy menta kamenangan ieu musafir bil masih ku ngusap makana perkara yastabihu anu menang ieu ma huka itu musafir bil wudu'i kudu fi hadhil muddati dina ieu mangsa. Wadalilu dalika sareng ari dalilna itu yamsahu al musafiru eta al khobaru hadis as-sabiku anu geus ti heula itu khobar awal al fasli dina kawitan fasal wa khobaru muslim sareng hadisna imam muslim an Suraij bin Haniin nampi ti Suraij bin Hani sa'al tu naros kami Ali ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib anil masih tina tentang ngusap alal khupaini kana sapatu dua. Faqala tuluy ngadawuh itu Sayyidina Ali ja'ala ngajadikeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin kana tilu pirang-pirang poe walayalihinna sareng pirang-pirang peutinganana itu salasa lil musafiri pikeun jalma anu nyaba wa yauman sareng kana sapoe walailatan sareng kana sapeuting lil mukimi pikeun jalma anu mukim. Wal murodu sareng ari anu dimaksud bilayalihinna kulapad layalihinna eta salasulayalin tilu pirang-pirang peuting mutasilatin anu antel itu layal biha kana itu salas sawaun sarua bae asbaqona hami heulaan al yauma kana poe al awala anu kahiji itu yaum naon lailatuhu peutinganana itu yaum amla atawa henteu. Palau ahdasa mangkalamun hadas ieu musafir pi asnail laili dina tengah-tengah peuting awil yaumi atawa dina tengah-tengah poe
Utubiro mangka diitung-itung non qadrul madi ukuran anu geus kaliwat minhu tina itu lail minal lailatir robi'ati tina peutingan anu kaopat awil yaumir robi atawa poe anu kaopat wa ala qiyasi dalika sareng netepan kana kiasna itu sapar yuqalu dicaritakeun itu kias bi muddatil mukimi dina mangsana jalma anu mukim wa masareng perkara ulhi ko anu dipilukeun itu ma bihi ka itu mukim. Tanbihun samila ngurung naon itlaquhu ngamutlakeunana musannif daimal hadasi ka jalma anu langgeng hadas kal mustahadoti sapertikeun jalma anu istihadoh faya juju mangka menang lahu ka itu daimul hadas naon almas ngusap alal khuffi kana sapatu ala sahihina tepan kaul anu sahih li'annahu karana sa'nyana itu daimul hadas etayah tajumi kabutu itu daimul hadas ila lubsihi kana makena itu khuf wal irtifaki sareng ngalap mangpaat bihi kana itu khub kagoerihi sapertikeun salianti itu daimul hadas wali anau sareng karena sanyana itu daimul hadas eta yastafidu ngalap paedah itu daimul hadas as-sholata kana sholat bitoharotihi kususucina itu daimul hadas payastafidu tuluy ngalap paedah itu daimul hadas almasha kana ngusap aedon deui lakin lau ahdasa tatapina lamun hadas ieu daimul hadas badalubsihi dina sabada makena itu daimul hadas guero hadasihi halna kana salian hadasna itu daimul hadas ada imi anu langgeng itu hadas qabla ayyusolliya dina samemeh salat itu daimal hadas biwudu ilubsi kalawan wudu bari make sapatu pardon kana pardu masaha mangka ngusap itu daimul hadas li faridotin pikeun pardu pakot ngan sakikituna walina wapili sareng pikeun salat sunat wa in ahdasa sareng lamun hadas ieu daimul hadas wa qad sholat sareng nyata salat ieu daimul hadas biwudu ilubsi kalawan wudu bari make sapatu pardon kana pardu lam yamsah mangka henteu ngusap ieu daimul hadas illa linaplin anging pikeun sunat pakot ngan sakikituna li anna mashahu karana sanyana ngusapna ieu daimul hadas eta murattabun anu ditartibkeun ala tuhrihi kana sucina ieu daimul hadas wa huwa sareng ari itu tuhri eta layu pidu henteu mere paedah ieu tuhri aksaro kana anu leuwih loba min dalika tibatan itu naplu fa in aroda mangka lamun ngamaksud ieu daimul hadas paridotan kana pardu ukhra anu sejen wajaba mangka wajib naon najul khupi ngalaan heula sapatu wa tuhru sareng wajib suci al kamilu anu sampurna itu tuhru li anau karena sanyana itu daimul hadas eta muhaddisun anu hadas binisbati kalawan dinisbatkeun ilama kana perkara zada anu ngaleuwihan itu ma ala faridotin kana hiji pardu wa nawafila sareng pirang-pirang sunat paka annahu mangka sapertikeun sanyana itu daimul hadas eta la bisa make itu daimal hadas ala hadasin karena hadas hakikotan dina hakikatna fa inna tuhrohu mangka sanyana sucina itu daimul hadas eta layar fa'u henteu ngaleungitkeun itu tuhru al hadasa kana hadas alal madhabi netepan madhabna Imam Syafi'i amma hadasu anapun ari hadasna itu daimul hadas ada imu anu langgeng itu hadas palayah taju mangka eta henteu mikabutuh itu daimul hadas ma'ahu sartana itu hadas ilasti na fituhri kana ngamimitian deui susuci naam leres falayah taju in akhoro lamun ngahirkeun ieu daimul hadas aduhula kana asup fi sholati dina salat bada tuhri dina sabada susuci li ghairi maslahatiha karena lian kamaslahatanana ieu salat wa hadasuhu sareng ari hadasna itu daimul hadas eta yajri berjalan itu hadas
batola mangka batal naon tuhruhu sucina itu daimul hadas wa batida ul muddati wallahu alam bisawab.